Kurang luas gitu, suara pasnya. Dikasih tidur kemana teh? Kunaon? Aku naon sok baca teka tingali. Kumaha atuh nanti kumaha? Iya ya hate. Omos Sunda. Assalamualaikum. Urang teh baheula supaya dikasieun. Oh, berkabar eta meureun. Nyalung ya? Nyalung di Banjar. Ampun, Udah ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Calik. Salah keur ngobrol masalah baheula lalakon keur ngora dina main calung di Manduri Nyai Di Banjar Banjar. Harita urang. Ampun. Kebiakan urang kuat kurang kumaha. Ketika dijungkira jeung paribasan ketika naon seng oge ngarapung. Seng ngarapung balag-bagna oge. Pacida pisan bebeakan barinya. Tapi urusan ieu teh. Gale eta. Nya meureun atuh dah. Dari kumaha teu kahartieun. Kumaha tuh? Apa nih mah bahasa Jawa? Lain bahasa Sunda. Dalam pengertian apa sih nge wah menjadi ikut beteung atuh. Orang-orang kayak seri sorangan yang seri kan orang gitu. Kahartieun. Gitu. Aya naon gitu kan? Teh naon teh? Itu beunang surat ye. Guru budak sebagai ya surat guru budak teh masalah budak tak kumaha gitu gitu. Oh. Pang macakeun teu moal kacamata poho Digular gilir kieu bahasana. Aya tulisan nama halus tapi teu Insya gampang kieu mah. Iya kan. Oh no. Nah kieu. Nah. Kunaon atuh? Sing sekolah. Sugan teh bisa. Sing kira Pemacakan atuh mangay kumaha? Naon cenah? Naon teh kasih tidur. kurang luas gitu. Suara pasnya. Dikasih tidur kemana teh? Kunaon? Aku naon sok baca teka tingali. Kumaha atuh nanti kumaha? Iya ya hate. Aya naon kunaon di kumaha ieu? Bisa maca. Bisa baca. Sudah teh bisa maca. Seru aja gue. Ngerti. Ampun. Itu mah bisa mah. Teu bisa. Alasan tadi api-apina. Urang teh sing Tewe. urang kasukan dikasih dieuan teh bener teh surat teh. Iya, kan bisa maca sama diajar maca. Bisa. Kumaha tuh? Maca ditalar. Tahu teka tingali dia teka tingali. Heeh. Urang diajar maca ya. Lu ringan weh heula. Melas we. Diajahnya. Heeh. Urang ke SD. Ini hijikeun. Hijikeun. Ini tah. Hijikeun sarua. Dijikeun. Ibu. Tah. Hijikeun. Terus ibu ada ini Budi. nah gitu jadi lamun kita sok pengajaran lain nah ini nah ibu ada ini Budi. nah ini orang hijikeun ya sok siap ini Ibu. ada ini Budi. sok hijikeun Ini bujur Budi. Beda. Ini ibu Ibu ada ini Budi. ini Bujur Budi. Anjay. Aduh, kadinya wae. Kadinya wae. Ini bujur Budi. Cik balikin coba. Oh.
Abu ini. Budi, Abu. ibu, ini, Coba satukan. ini, ibu, Budi. Tidak bener gitu. Ay tadi mana dibalik? Karena kita. Tinyaho tuh. Balik-balikan wae. Dawi Mas Arwa jeung sia begitu. Hebatnya. Tinyaho aing mah. Iya. Urang teu kaharti. Nah, tadi balikeun mah geus akur Jadi gitu. pasnya. Aneh Iya, rek tidak guruna kudu ngajar gitu mah. aing mah kumaha eta teh make resep naon eta teh. Aduh, aya kok gitu. Mas baik ayo bisa coba semua. Heeh. Kayak diajarin tuh. Nah, ayo cari tinggal Iya. cari kacamata itu. Bejakeun beus bisa. Gitu. Ada yang kayak urang ngarariung deui, urang di perhentian tadi. Jelas. Ayo gitunya. Ya, oke. Assalamualaikum. Salah. Oh, akbarnya. Urang jago bisa. Lah, untung Berarti jadi kecil aing urang mah kudu dibalikeun. Aing urang sok lompat kana bujur wae. Tinyaho Nyambung itu kan ngebutin. bujur-bujur wae. Gua budak keneh urang.